Mak, urang nyen konten kelas batur ya udah seomena embungeun mak. Konten kumaha ya Jadi teh? kieu mate nangan suung gitu tah kokore. Tah kes kokore teh manggi suung ka hiji. Tah anu kadua mah uyek-uyekan suungna teh. Barang di korek mah Namun, lanjut urang eta kumaha eudeuh mah konten kitu. hayu gaskeun we dateng Oh, gitu. Turun ke kedua kalina terus. urang kenangan jagong. Ningali mah keur modal. Bukan teh suung. Udah anjing gandeng gorowokan wae anjing. Udah sate teh. Gandeng sia teh. Men, dekon. Kamari mah aya nini dirampok men. Mah tuh masna beak dina leungeun. Tuluy dina leungeun bieu, dina kongkorong beak samen. Mun ceuk aing mah ngagorowok nya men. Eta nini teh. Naon sabab nini teh ngagorowok? Naon? Daun tun ge emas kabeh anjing jadi mun ngagorowok teh beak kudu cabutan. Panggih. Cabut tahu bener. Cari aman. Hai seri anjing. Rame. Seri asli. Anjing ganggu wae ngolah suruh goblok teh. Liwat. Ngeng deui. Gara aduh. Rajok ti dia. Sia. Tuh karasaeun cik aing ge. Men. Nah pamajikan mun dewe sok. Ayo pamajikan mah sok eueuhan tah men. Nah. Kalau dipakai bener. Wah waduh anjing. Meh awet nya. Ieu mah solusi. Jangan nu baroga pamajikan yang awet. Tong maka dipake. Terus kumaha? Make menu di luar we. Nu pamajikan cenah eueuh teh. Oh meuli. Goblok. Oh pamajikan mana pura-pura tengah denge. Waduh anjing. Itu nongengan kitu. Nongengan sare. Sampai ka ieu mah aing di Jawa. Dijewang disiksa anjing. Sia ngomong naon tadi cenah aing da pura-pura tengah denge we aing mah. Anjing. Goblok anjing. Anjir mah balik cenah. Sok aya istilah liang tai keremian. Eta teh liang tai keremian teh kumaha liang tai keremian anjing. Karamian. Cocokan ku bako. Oh, cocokan ku bako. Omong-omong na awewe mah. Kapan ame parai teh cinturun. Lain orang mah rek nanyakeun teh. Naon nahab bet karamian teh bet yang bujur wae. Nai momok tara. Lah ngomong mah anjing. Biasana lah ngomong mah ieu teh arateul nya teh. Arateul anjing. Goblok anjing. Pan ari bawa mah Keremian teh cocokan teh ku bako. Ku kanyut. Goblok anjing. Omen urang mah teu kabawa punten nya baraya. Cuk awewe mah mun ditanya teh ieu cenah heuncet keur ieu. Eta heuncet teh jangar atau kumaha kudu ubaran make bodrek atau kumaha men? Maksud heuncet teh naon? Jadi kan si pori-pori teh terhimpit. Terhimpit naon? Terhimpit. Jadi si pori-pori membengkak. Terjadi lapisan panas. Sangat panas jadi riet. Goblok anjing. Aduh, mesti kalah. Cetriet anjing. Aya istilah topi miring. Mungkin topi miring teh mah. Minuman. Oh, sebanyak kieu topi. Eta mah lain topi. Naon? Kopiah dengdek. Tah mun topi miring mana kieu. Ana. Dibalik eta mah atuh. Anjing ngaganggu wae. Kacau. Cuk Facebook men, cuk Facebook lamun urang hayang PYP eta video kudu pika sebelum batur men. Terus Geus cenah men, meh urang pika sebelum batur. Urang ngewe pemajikan batur aja yuk kuduan. Ada gua goblok. Pika sebelum batur anjing. Jadi PYP. aya parawan atuh. Mung urang mah hayang boga pamajik boga salaki resekan boga salaki aing mah. Pasti salakina teh kesrek. Anjing goblok. Bae anjing disebut pelakor aing mah kagok. Naon tayangan goreng wae anjing cek Facebook teh kudu pika sebelum batur. Sok san boga salaki anu teu boga we budak ka aing ka deui ieu aya calo doan ye sareun anjing. Tenggeluan. Bohong anjing. Itu majikan itu kan. Oh, nya pemajikan itu. Kan badan nu kolot nu urang mah teh apaleun. Men apa nu keur pirana si topik teh? Topik
Hidayat Heeh. naon Urang sanajan bepaing jawara, urang mah can pernah nyiksa awewe men. sarua tuh jadi orang teh kudu ingatnya bahwa orang teh lahir teh tinu rahim seorang awewe Tah eta paling ge urang mah nyiksa awewe ku curug men kitu-kitu men. kita malah nyiksa Naon atuh? ngabebenyokkeun Gawejakeun aja. da pamenta eta mah Heeh benernya.